wilada kan biasana itu biasana meureun lamun hoream kewe meureun adusna teh dibarengkeun beres nipas gitunya. Beres nipas kayak beresan nipas 40 poe atau 60 poe langsung ayeuna adus sekalian. Lamun ayeuna rek adus heula adus pada wilada ngalahirkeun teu naon. Berarti ke beres nipas adus deui beres nipas teu naon gitu. Wilada ngalahirkeun tah ieu teh hiji perjuangan awewe anu hayang ngebogaan atau ngebogaan status menjadi seorang ibu gitunya, ngebogaan titel seorang ibu kudu ngasaan ayeuna nu ngaranna ngalahirkeun heula anu taruhanana teh nyawa tak bahasa di Al-Qur'an mah wahna nalawanin derita di atas derita ngandung salila 8 bulan mamawa beuteung kemana-mana mamawa beuteung gitunya rek saret kumaha ge beuteung mah tetep di bawah moal mungkin tunggalna abis ka pasar ke dicopot deui gitu. Wahna ngalawahnin derita di atas derita heueuh mun ayeuna sare nangkara eungat murunya yang gigir salah itu salah dia lain ayeuna nakuban bisi ayeuna ditajong ku salakina muih kos gangsing. Tipu anu jauh we kitu nu gede.